Mang. Duh, Mang euy. Galau teh mah geus babaraha kali bobogohan. Gagal wae nu miti bobogohan setahun, gagal wae. Kawin yang baik. Muka dua ayeuna bobogohan 2 tahun gagal deui keneh. Bingung euy kudu kumaha itu. Padahal segala cara kurang dilakukan masih keneh we aya dodojan. Bingung Mang kudu kumaha kira-kira ieu. Nah, kumaha deui? Ya. Dilihat tuh bisa naon? Bisa sing sabarnya. Pasti Mang urang mah sabar wae. Pas we atuh Mang aya nama cobian deui milari nu anyar sugan we. Nyaah kitu ka Mang. Mohon aduh mangkinya milari nu anyar teh teu gampang aya mah Mang. Peribahasa harta mah. Sedengkeun harta ge mun teu make ka nyaah mah hese Mang, percuma. Berarti cintana teh tulus Mang. Emang abi ana posisi kieu nya teu gaduh naon deui insyaallah. Allah mah pasti bakal mari rezeki Mang ka abi gitu. Tapi nah Mang 2 tahun kieu aya nu terakhir gitu nya. Kebogohan gagal deui wae. Mang aya nama atuh saya sing sabarnya. Oh, meuni teh ujian ti Allah mun ka Mang supaya tiasa bersabar gitu. Asli Mang euy. Boga solusi teu Mang atuh Mang. Hiji kata tapi paten Mang jeung abi aya. Aya solusi hiji. Asli Mang. Lima solusi teh saena we nya. Kira-kira naon teh Mang solusina? Tadi Hakan. Anjing. kasar. Nyaleungeun nyeri bagong saha eta nu ngadupak anjing siap sok. Mang, ngampun.